langsung dari Gedung Islamic Center Ciamis. Prosesi kirab pengantin lengser sapara kanca dari lingkung seni Sanggar Karawitan Sunda Panghegar Wilujeng Nyakseni. Tangtung saestu dayang-dayang dari lingkung seni Sanggar Karawitan Sunda Panghegar kali ini akan menyambut langsung kedatangan dari kedua mempelai. Prosesi kirab pengantin khusus untuk raja dan ratu kita hari ini. Maha suci murbeng sadaya alam kamah sakungna bae da widi kapangersa mapag anu mangantena tining wayang benjang ladang anu bisa bakulira pahlawan pembela bangsa pria anu utama banteng di benteng negara. Kahyangan Prang papat sasaraga.
hampura anu kasuhun hampura anu dipimaksan gua ngareng kenek di payun teh sanes uduk dia jeung takaburnya palus kubinga balas Ayah. incu uwa geus rerendengan kareus uwa kabungah uwa ieu teh sun Nya eta teh apa? ke uwa teh asa aya nu poho ieu teh Naon atuh cenah Abah? ieu si ambu pamajekan uwa nya ka mana atunya Calukan apa calukan? kela urang teh angan heula di pali dieu alah sanes eta mah parawan kene pamajikan geulis dewe Abah pangas jelema layun geulis. alah coba pilarian deui pali dieu alah Ieu komo nu ieu bahenol Alah. barudak alah kan sebuah eta mah nya Nya. coba pilarian deui pali dieu aya teu alah eta mah incu uwa geuningan Alah nu geulis jeung nu kasar Abah. Nya urang sok calukan heula nya ku uwanya ambu Hei sayangku tah Ini aku cantik geuningan ieu si ambu alah Hai sayangku Bukanlah diriku Isi orang awas ambu tetep cendol akan membayar Ai abah iya teh aya naon meuni geus rame kieu kare aya naon cenah ieu teh incu urang geus rerendengan Nya. aya urang pakawulan we urang hiburnya incu urang sok aya nama kuwa dilatih heula nya cing sok hiji eta hiji alah ketiga orang Korea kieu dua eta dua alah Cantik Abah. cantik Alah. tiga Alak ngageul heula Abah. Geola asik ngageola enak Yola geola asik ngageola asik ngageola enak Ai abah anu mana anu nyunda Anu nyundanya, sok. Sakali deui. sok hiji eta hiji alah mani peot dua eta dua alah mani tiga tiang listrik apa iki bisa kurang ayu apa kurang seksi apa iki apa anu mana eta mati Jawa opo ora iki mah atuh heeh abah sok sok paling ngawih geura amunna Ya, sok. sok ayeuna yo Pemaling sir pemaling Tah, ieu kitu. bisa Ieu kabatuan. Numpang manggung. Alah, pamajikan dewe eta jeung saha? Api. Ayo cenah urang edel eta aduh. Ampun eta jeung saha? Seluruh tamu undangan dan juga keluarga. Tentunya kedua mempelai sedang melaju ke belah tengah pelaminan. Pengantin
Sanggar Karawitan Sunda Panghegar bersama Salom Project Wedding Organizer. Tarian persembahan Wilujeng Nyak Seni. Karuhun tidak jempang banyak seni juga hidup dinas titik bapak lampung tengah rahayu mancing walagri Kembali beri tepuk tangan untuk Lingkung Seni Sanggar Karawitan Sunda Panghegar yang telah memberikan sajian tarian persembahan untuk kedua mempelai dan juga seluruh tamu undangan. Dan tentunya kami beri kesempatan terdahulu untuk Lingkung Seni Sanggar Karawitan Sunda Panghegar untuk bisa berfoto bersama kedua mempelai. Dan tentunya terima kasih banyak telah bertugas dengan baik menyambut kedatangan Raja dan Ratu kita hari ini.
dari Sanggar Karawitan Sunda Panghega.